Tah. Cing luhur kieu mah euy. Anak Karya mempersembahkan Aing ngegaragat kasalaki teu boga gawe nya oge lila jeung gede percuma kitu mah teu boga duit mah hambar kana nanaon oge lieur Mah, naon buka engkol ieu teh si Uwa. tapi kumaha Urang jeung bala-bala. sok atuh Ingat nginjem HP teh. Nempoh acarana. ya Cing eta wadah. dah Mana? ya Masukkan 2 sendok makan garam. Cing eta sendok 2. Jeung uyah mana uyah? ya Ding pangset. Masukkan 1 makan sendok gula. Gula mana gula? ya Teh sendokna keureukeun amis ieu mah. Sendokna hiji. Patilu masukkan 5 sendok makan terigu. Eta 5 sendok. kalau balo asa menta wae senok loba ieu teh kumaha Tariguna mana tarigu? Ini hamar kieu belok. naon babar mah kitu masak teh Nah, haling aku mama babar da mah eta yang dina gawe we. caratan lagi kitu eta. Heuh, da lain kitu salah. Nah itu. Juga ka itu ku mamah we masak mah jeung nang gawe we angguran mah. Jangan gawe nya. Jeung Lah marab ya tuna marab cek jongjon lauk ya guys anu nawar ya 1 juta mana we usaha mah tuh Di, euy kenaon deui? euy keur marab ya usahaeun ka ye Wah, loba kieu laukna mah. wah terus ditawar 1 juta tuh ye Yuk kulat lah ngobrol lah. naon itu Lieur ini buka usaha ya. kuda dudunya boga usaha saeutik boga duit saeutik ayo we dipake udud dipake kopi ya beak Pas urang atuh. udah tuh piraku urang. lain pas urang Kumaha? atuh boga duit saeutik puterkeun matak teh weuh teuing duit teh Puterkeun Aya, kumaha maksudna. tadi puterkeun kana usaha Oke, jadi aku duitkeun majikan ya IG ngomong buka duit orang puterkeun. puterkeun gitu duit teh Ya. heeh Bejalatnya ke majikan. Graji. Puterkeun lah duitnya Heeh. na muter gitu. Cenah muter Heeh. urangnya gitu ya alhamdulillah Oh, tuh ya. bejakeun Oh. Ya nama aya pi usaha seperti tadi. Mah, ya boga duitnya 20.000. naon Tadi ngobrol jeung si Kurdi, si Kurdi ge usahana sukses. dina Muter-muterkeun duit. muter-muterkeun kumaha mah masak teu Sok ngarti. kadekeun duitna. Ieu atuh Ku papa geura urang puterkeun. tapi yakin hasil Yakin. Aya muter-muterkeun lah duit atuh nya. jeung atuh Yuk, nya. berhasil Assalamualaikum. salam sugan we hasil atuh salaki teh tek usaha kaitu ka dieu teh sing hasil we emeh boga duit oh nirmalaku oh nirmala sayang kemana si Hanfai teh teh ka mana tadi teh minta duit 20.000 jangan mau muter-muterkeun duit cenah dibejaan ku maneh da maneh cenah usahana edan udah tadi ngobrol emang
Teuing kayak gitu mah. Tang lah malah bener ah. Tara balik siar mah. Sok atuh. Ya si Kurdi mah itu anger diputer-puter ge anger ya 20.000 itu kumaha teh. Ada mah. Tuh, mana mah? Naon ya mana? Mana mah kumaha itu. Lain maksud aing lain kitu. Kumaha? Puterkeun teh kana usaha. Lu Kayak duit 20.000 teh pake usaha kebatian. Eta pake modal deui duit 20.000 teh. bener sih mah ngebejalan Mana? teh. Teu balik, Odi. Eta teh mana aku ngajak ya nepak ka urang teh. Tadi wah. Gila sih teh. Rep. Woi. Kenonoy. Ayo. 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 Mau latihan? Siap. Udah siap mending mana eta? Oh, si sebetulnya urang atuh, sebetulnya. Di dia latihan ah. Oke. Meh lega, nu berarti itu. Pemanasan lah. Kalem we lah me juara. Tuh urang teh kuat ge mencos gitu anjing. Siap. Siap. Alaunan euy heula. Angin deh euy. Ah, moal sok. Apaan? Hat. Nah, ah. 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 Anjing. Ah. Anjing, kuat tapi kejarian kieu si RT mah yo. Ah. Ah. Anjing, luhur kieu mah euy. Ah, sia. Lamok sia. Cik jauh ya mah nyiksa anjing si RT mah luhur kieu ge lo anjing tak ning euy sia lila anjir malah persi lila anjir nu molokok teh aing kot geus iya geningan tah nying kaciwidey gitu ieu teh mau kok teh ulah eta geuning tah sia cemes kehead Anjing. Bisa si RT anjing capek aing mah. Bisa anjing. Aduh. Capek. RT nyiksa ka aing. Aduh. Balik ah. Ya lo si RT mah. mana anjir kok teh deui ini bos ya nyasap mana geus di mana Nying siapa nyiksa aing jauh-jauh teuing. papan olahraga mana ge Gelo. satu ai capek mah geus lah latihanna isuk deui we